Segera enggak main sayang berangkat naon gitu bancet gitu ku aing telat. Wah, Amisti isuna. yang kudu disu geuna mah yakin masuk ke sumur mah gula beureum lamotang amisti is. Ngaruja kayak buah nu batur. Naonnya berangkakan yakin geunana. Jeung aing meninggal bok bancet. Ngaliwat berlaku nganduaan. Keun bae liliwetan. Barudak kamarana aruh datang mau patan limaan ngaliwat lah ngeuna. Udunan ini kas baheula teh keutik kayak ngerujak udunan coet anu mutuna anu uyahna ya bapang sangkarana udah lebok. Wah, coba itu. Wanian itu ya mah. Batur mah panas nyuhan ya mah teh teterekel. Saya teh berkorban demi anak dan istri. Lain demi anak dan istri demi maneh eta teh mesinya lancar kitu teh. Oh, da itu dibayar mah sudieun gituan sih teh. Pandina pajak eta teh. Gajina gede. Tapi kabayang lamun itu si Mang itu jauh luncat sirek kumaha. Ah urang teh kabayang paling kita ngahulang ge dia. Mang naonna dari Mang. Da Mang teh incu. Mang, tong luluasan, Mang. Budak gede mah segala di talapungan, aya botol, kedeung deui ngorehan taneuh geus sia mah tinggal ya terus ya. Terus sok keluarkeun opieun teh. Tapi boro-boro ka ngaluarkeun jadi kayang beranghakan eta tadi ge wah. Wah aing diajak ngalah bancet mau. Wah, Ada situ mah bikin bancet. wah. Main pasti ente teh. Pasti ente teh. Aya di warung. Urang ajak ngaliwat ah. Kayak kedeung deui ngaliwat ka dieu. Ngaliwat liliwetan. Ngaliwat atuh liliwatan mah taneuh situ dipasak. Liliwatan mau bodohan. Heeh. Ngobrol. Ngajak ngaliwat tah sia teh lah urang ngudunan PT-PT we. Ketemuan kedeung deui ge ngaliwat. Tukangeun dia teh. Geroan sok. Sekarang enggak mah. Telepati lah. RT. Nang gantung gitu kan. Nah, kan di telepati mah. Kasih nyebut monyet. Itu teh tuh. Sama ke rumah saan wae. Tengah masaan. Datang sih nyebut monyet. Oh, itu dah. Ulah ke rumah saan. Aing curi aing raih. Tak dia juga. Si robot dia. Nyakeun kangen teh. Geus tilu poe teh panggil jeung RT. Ngajalan ngenggil we. Panas? Kumaha we? Aing teh ngobrolkeun baik-baik RT. Ribet ya. Aing teh ngarencana jeung si Moyana teh tuh jeung si teman teh. Ngaliwat ngomong ge semua. Ah, Ngajak si RT gitu ngaliwat PT-PT ah. Ngaliwat ah. di mana lagi? Jadi imah cuma nyen Oh, di Masaha. Tuh ngaliwat di mana Nah, we orang- senian sia mah. Di mana? Itu di sawah, di pasir, di Dar, ngaliwat jeung aing kudunan gula. kudunan gula. Duit atuh mah gula. Udah bukan lagi kan gula. Boga duit. Manya ngaliwat jeung gula. Sok aing coet. Sok aing mah Ngaliwat aja ngarujak ngaliwat ieu mah. heuh apa rek nyamal. Alah, sambil jadi we loba. kebae sok ti urang mah suluhna we. Lah Urang beteng kosongna sok. beki ripuh. Ieu lah, gocap ewang, gocap ewang. Yang sia mah segara bag duit. Sok gocap ewang ah. Udunan lah. Asia teh gocap di mana pengangguran kieu? Banyak pengangguran teh boga gocap-gocap acan. Urang geus 7 tahun saos jadi pengangguran duit mah aya wae. Heuh rek nu boga duit di mana? Asia teh. Atunya ti mana we sugan ka bawa palid ngangkleung. Geus lah arah udunan aing Oh. balik kala nyokot lah duit. Loba alasan da. Gara bag duit sok ka imah. Loba, Oh, di imah masing-masing boga duit cik balik lah cokot, Bro. Oh, atau kita orang ngejual ban serap lah. Oh, jug. Anu mah telat biasa. Jualan sertifikat imah usia jualan jual. Aya itu sakarung biasa gerak. Aduh, anjing atuh goblok. Moh, ai mah rek udunan naon rek nanya. Aing mah dayang unggul anda mah cenah umat arudunan. Parah. Anjing atuh da kudu pinter naon oge. Lain kudu pinter, cukup urang we nu pinter mah. Padahal nu boga rencana urang mah udunan. Hari aing rek duit di mana sia teh wa?
pan sampai poe jeung si laing yo. Itu kebun si Wantu nih si Gadek. Anjir. Baiklah cicingin di tendungan barudak. Nah, ku aing nek jual ginjal. Antong nggak ganyal lah. Ulah. Jangan tungguin barudak sakadeng dikit kita kada dia lah. Ih, pengen jajan tapi nggak punya uang. Gimana ya caranya? Oh kan, aku cantik. Pasti banyak yang mau ngasih gitu sama aku. Biasanya kalau cowok digodain sama cewek cantik kayak aku kan, pasti baik. Pasti ngasih uang. Kan lumayan buat jajan. Ya udah. Udah. Mau kemana udah? Mau ke depan? Udah pun asa ganteng sekarang mah. Neng tong gitu bisa baper. Enggak, ada aslinya ini ganteng. Bisa wae neng Mau kemana? Mau ke depan, mau liliwatan. Oh, Neng mau kemana? Ini udah cantik gitu. aku teh pengen jajan seblak tapi nggak punya uang ini teh. Alah, gak punya uang. Kira mau dia dibikin kumaha liliwatan. Tapi lah gampang nih barudak mah. Yang penting si neneng cantik bahagia. Andai aja mau ada yang ngasih, pasti malam bolehin apel ke rumah. Alah, kumaha aja guys. Bikin wae gitu. Wah, tenang neng. Ya ayah artos mah jajan seblak. Iya, gak apa-apa emangnya. Gak apa-apa. Cukup gak? Semua weh, semua. Iya. Gampang neng masalah uang mah. Nanti cari lagi. Yang penting neng bahagia. Sok jajan cing jongjon ya. Makasih ya. Ya. Tuh kan bener, kalau aku cantik mah banyak yang ngasih uang. Liwetan telah tiba. Liwetan telah tiba. Acil, kamu mau kemana? Apa kamu? Aku terek diliwetan tahu. Sama aku juga pengen seblak tapi nggak punya uang. Ku kebenaran we nyawa aing teh keur pengen duit. Dek alasan kumaha da ieu duitna? Katinggalin ku maneh. Nah dia tuh. Nyawa aing terek diliwetan. Apa kamu mah jeung hayang seblak sagala kamu keur ngidam. Bukan ngidam, tapi udah lama nggak beli seblak. Tapi kalau ada yang mau ngasih mah 4 malam boleh ke rumah aku. Kenapa ya? Aing dilema aja mah. Yang diliwetan. Tapi aing bisa apa? Kumaha atunya ieu? Ya udah atulah ini buat kamu liliwetan mah gimana nanti Makasih ya Cil. Ya. Ntar aku ke rumah ya. Iya, aku mah kamu Naon sih saya pada ngegimong. Gila, kia baru kemana cenah? Oh, janjian. Aduh. Tak genep deh gitu. Ada si teman sempat minta 4 tahun ngasih uang dia. Teman, kamu ngapain? Ternyata baru udah. Kamu Lagi cicing. Ada apa? Mau kemana? Aku teh pengen seblak, tapi nggak punya uang. Beneran aku teh pengen seblak, kamu. Kamu suka seblak? Iya. Wah, sama aku juga. Apalagi seblak ceker gajah. Iya, aku juga pengen seblak teh. Cuma nggak punya uang. Bohong, kamu mah kebiasaan dari kecil kalau nyimpen uang suka dina topi. Oh, enggak, sekarang udah dewasa. Sudah nggak nyimpan lagi di topi sekarang mah. Aku mah gak percaya, pasti nyimpennya di topi. Serius, sekarang mah udah nggak nyimpan lagi di topi. Beneran? Sini Bener. gerak. Jangan atuh. Jangan, ada. Tuh kan benar, ini uangnya ada. Iya, ada, tapi itu Ya udah buat aku aja nih. Jangan atuh, nang itu mah buat nanti liliwatan yang barudak. Bodoh amat. Duh.
Jual bandi kemananya. Naon eta teh. Jeung lewe. Bae teu pantes lewe. Cuma awaknya gede. Duit ke si neneng kabeh. Aing bisa beli nanti mau jadi. Mana ke si neneng dit? Yes. Bae di sini, Neng. Heeh. Mana? Urang itu tinggal semawak citel sia teh jangan liwat kumaha? Ku aing 2,5. Angka aing ngomong lagi yang seblak cenah. Mana seblak? Seblak aing carua. Sarua we. Ai mana jadi cokot tuh? Teu urang mah teu panggih. Ada milik. Ayo urang mah jangan telumpatin ya mana. Kau orang mah mana bang ngomong teh kieu sia. Kumaha? Mata kurang dibikin teh. Heeh. Kok cenah lamun aya nu ieu cenah mere bae apel. Kemana mon? Alasanna selain di seblak naon? Mana khawatirin. Emang dok? Berarti tak apel mata ku yang dibikin oge. Ira hapel. Pang teh penting cenah. Wah, benar. Berarti mau maneh duaan apel urang kawin. Baik mana? Sugan we tuh. Aduh. Kawin mah ke calana. Atuh mun ngaliwat teh moal tulus ya teh. Ada kumaha duit lagi cia teh. Aing mah geus mau panci, citel, coet yang nyambang. Di taneuh di bubuy. Ini atuh we. Kumaha ieu. Mana lewat asak gitu teh? Lewat di podo apa eueuh teh dibawa ke si neneng tapi seblak. Iya teh. Eueuh kamar. Sama naung ku atuh sia teh. Apa ngahaja urang mah? Terima beres apa nek mah? Oh, duit lagi dibawa ke si neneng. Mana deh? Duit lagi lenyap. Mana sarua deh? Heeh. Kabeh? Heeh. Gara-gara si neneng ya mah jadi gagal aing. Anas teh harta teh istri penting. Sarua we urang oge tuh da. Urang pas ada yang penting ayeuna mah. Meresahkan si neneng ya mah. Geus lah kieu enak mah. Kumaha? Urang telak si neneng. Urang kawin ku salarea nya. Asli ya. Sok ulah telak Apa kawinan mah? wah katohna nu kada dieu mah ruana deh. Sok, sok. Nah, aing mah prosotkeun calana. Udah kenyang tapi uang masih banyak ya. Sok atuh ieu. Tuh teh si neneng teh itu teh. Tuh arek di warung. Heeh tuh nyokongan duit. Alas ya mama menilobaan gitu. Cicing RT heula, teu pangeulana cicing. RT mah teh milu udunan cicing. RT milu udunan. Udunan. Cicing di dinya. Kurang heula. Ah, weh. Wah, ini naon? Alas Yasin. Mama tolongan. Neneng, ada orang kawin.